Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Raka Ilham Nugraha. Abdi di kelas 12 IPS 1. Nomor absen 25. Abdi bade monolog anu judulna Tumbal. Karya Ti Arifah. Sumuhun Gusti, abdi nedap pangapunten bilih abdi atau keluarga abdi aya dina jalan nu salah. Abdi nu syukur manusia nu teu nyahona naon. Ceupang rasa mah abdi aya di jalan nu bener. Salat osok, ngaji teu osok. Tapi geuningan nah kudu abdi nu nanggung sagalana Gusti. Ieu teh jalan ka mananya? Reka ditu sieun. Reka ditu makhluk. Astagfirullahaladzim. Tamah naon? Jangkung, hideung, badag. Bukna cabik-cabik teh. Aya di alam mana abdi teh Gusti? Makhluk penting naon pating sliwer di mana-mana. Komo penting kamari mah panggih awewe sisirian teu eureun-eureun. Beungeutna warna abu-abu semu hideung. Sukuna teu napak. Dititeup teh kalah beukeung sirikeun. Sorana mendingan jengkeung tarik pisan. Geus 2 poe kuring aya di ieu alam. Duka alam nanaonan. Mangsa harita teh Bapa mere abdi dahareun. Sangu jeung lauk. Langsung we eta lauk dihabuk tepikeun ka beak. Nya da capek balik di sakola. Lapar. Telinga teh karasa nyeri sakawak-awak. Asa rek dicabut mama. Mamah nyamperkeun panik nempokeun abdi nu ngareruh kanyerian. Ti tukang kaciri kalangkang bapa nu melong mencong. Panonna hurung teuing kunaon? Bapa jeung nyereh seuri. Nah sakuduna kieu guratan cerita abdi teh. Gusti geuning perih kahirupan nu saeuteuna teh. Nah kurang naon atuh abdi babakti ka kolot teh. Abdi teh sakieu katalanjuran dipindah alamkeun ku Bapa. Nah bakal aya jalan kaluar ti dieu. Mamah nyaksikeun narila ieu awak teu nepi ka pindah alam. Nah Bapa teh nyeureunkeun abdi ka dunia jin anu lain tempat abdi. Sakuduna Bapa geura mulang ka jalan nu sakumaha mestina. Abdi di dieu nyalira. Bapa saustina kabagjaan dan saukur bisa keubeli ku harta. Nah Bapa leuwih nyaah kana harta batan darah dagingna sorangan. Ku tege-tege teuing wanian piceun darah dagingna. Teh kakara ininjak SMA. Ayeuna uing geus boga sarepan. Teu bisa balik deui ka alam dunya. Sakabelna gara-gara Bapa uing. Keheula. Si Darmaji mah lain Bapa uing da. Si Darmaji mah tukang nyegik. Baladna si dukun. Darmaji, awas ya Darmaji. Lamun uing panggih jeung salaing ku uing rek dipateni. Kilo isirah saban poe ngan saukur nempokeun bangsa jin keur ngalakukeun aktivitasna sapopoe. Geus gilo uing ti kamari, neuleuh hulu ngagorolongan
siluman halibut di mana-mana. Geus kieu lo euing teh geus kieu lo. Cik Kunti ka dieu geura urang ulin.